Awalnya sampai kalah kabeh dia. Teu apal kakara kuring mah aya di lembur ieu. Loba tangka sawo. Tapi teuing ieu teh lembur naon nya. Jug-jugan mereka paguron putra Sunda tapi pelabana mah teu apal. Sugan aya rek nanyakeun ka sahanya anu can aya jelema hiji-hiji acan. Sugan we aya jelema anu wanoh ka dieu aliasna. Ya kurang lebih sabaraha kilo deui sampai ke titik paguron pencaksilat putra Sunda. Aya setengah kiloan deui mah, Wak. Fungsi di kilonya. Cuman aya kira-kira. Bener. Asa ningali sobat deuk ke sobat mah heula ieu teh. Saha? Kek. Wo, wo. Alhamdulillah Robin. Ka bener nih. Urang cenah kalangsung ka dieu apal lembur naon atuh. Oh direk naon ka dieu. Justru mau dijajab kedua bidadari. Uluh. Apaan rek soan silaturahmi ka paguron pencaksilat putra Sunda. Oh gitu. Heuh Dia ka mana? Urang we teh tadi teh neangan paguron putra Sunda teh di mana kan ka langsung ka Bakulon ka ditu. Ningali kebon sawo weh jeung ieu tatangkalan ieu teh di beh mana can apa. Ngan ngadoa ka Allah teh mudah-mudahan anu wanoh. Kalau sareng oh dia aya alhamdulillah atuh seumparan we atuh urang dicinta ulang. Penting. Aduh mah bahagia. Meni di kawaku bidadari kieu aduh ninggalin kieu aja. Luar biasa. Ada teh sami ti putra Sunda. Sami. Alhamdulillah. Mau siswi. Oh, putra Sunda. Jawa unggul kade. Heeh, kieu lah di. Mau adi. Ngan urang teh heueur hayang pemerhati budaya teh kieu susuganan Manawi gitu nya. Ai urang ku silaturahmi ka paguran sugan beureun. Nah geus boga naon paguron teh kitu tanya ai urang sugan we sugan beureun aya lisan urangnya ka anu teh ka kapake ku Pak RT ku Pak RW na kitu. Nambahkan di dinya teh apa? Salaku duta seni nu aya di Sumedang Utara. Tah eta. Wajar lamun soan ka tempat pencaksilat putra Sunda. Pan hatena. Sakuduna. Hayang memulai budaya urang mah nya. Oh, jadi can apa alamatna mah? Can apa gitu? Wow, je tempat teh apa je pada teh ka dieu. Heuh, kuring nama ti ditu. Oke, lalu gitu mah. Alia, aduh baris manu jalan aja. Oh siap. Isna. Hayu atuh alhamdulillah atuh. Ayo atuh. Payu neng. Mang euy. Jalanan ieu. Ulah surah seri kanu geulis. Moal, tenang, aman. Lamun hayang kanu geulis, kudu laeng hantulah bangke muning. Oh, tah kela di. Ari ieu teh lembur naon atuh nu sabadarna? Neng, ka dieu lah Neng, bade tumaros. Ieu teh lembur naon? Ieu teh aya itu Citaman naon ieu teh katingali ku Kemang. Citaman Kulon. Citaman Kulon. Kawung ku desa naon ieu teh? Desa Cipanas. Cipanas. Oh, ke kieunya ya. Asa naon gitu asa ka katingali kumaha deui kan ieu teh lembur teh gede. Gede heueuh. Pasti aya pangurusna ti miti RT RW. Oh, gitu. Urang teh kudu ayo atuh urang nepangan heula nya ka Pak RT ka Pak RW. Ka paguron pencaksilat pencaksilat putra Sunda. Nepangan heula ka Pak RT Pak RW. Aya kita. Terang. Oh, Ibu RW. Sakalian atuh Neng jadi jajan sawarga 500 ewa. 500. Tah. Kumang Odi. Bade ka bumina Bapak RW. Tanya muridnya. Di payun. Gitu. Nu mana ieu nu bumina? Alia. Oh. Assalamualaikum Pak RW. Waalaikumsalam. Murasun Pak RW. Rampes. Aduh Pak RW tangtos seueur kagiatan. Alhamdulillah nenten dia kawaga. Mangga ku Odi. Sejak soan. Soan dengan soan. Silaturahmi. Sejak silaturahmi Pak RW. Aduh punten. Aduh. Alhamdulillah saya kegiatan Pak RW-nya. Alhamdulillah. Ibu RW-nya ke mana? Ya, bet. Amu ya tamu. Iya saya amu. Saya tamu. RW alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, abis teh sana aja punten dari soan ka Pak RW alhamdulillah. Aduh, mudah-mudahan lah silaturahmi sing kenging kasih nugeran rahmat sabar. Amin. Nama eta panwu cek kalau teh mau gura rahmi jeung mah urang meureun bakal panjang umur sareng dihampangkeun sagala masalah. Amin. Saya tuh amu.
Da kaleresan Pak RW, abdi teh bade dongkap ka ieu teh. Bu RW. Langsung berhasil teh ka Upami aya mah sareng leuteunana we. langsung heula teh. Ya apal Ngomong wae. naon deui? Ibu RW pada nyayogeun cai cenah naon urang geus disuguhan cai. Oh, Lan cik alhamdulillah. leuwih teh Barokah. emohan ku leuteunana. Punten. Punten ya mana ya? Aduh, alhamdulillah. Ada tamu atau Teh naon leuteunana atuh aduh. Sesuai karakter baju, mau di mah kudu putih. Ya, jadi Teu meunang berwarna. oh siap. Aduh, Ibu RW punten abdi ngarepot ieu. Ieu ngawagel tina kagiatan kasibukan poe ieu Pak RW oge punten bisa nu bisa. Nya kitu Pak RW abdi teh sejak sowan silaturahmi pang mah ieu sareng nu garilis. Margi meureun nyawu, ieu teh aya pangurusna ieu tempat teh. Nya salaku anu caket sareng Paulan Putra Sunda. Salaku panginten Pak RW teh-nya sareng Pak RT pengeprakrimis masyarakat, pupuhu masyarakat, sahanteuna anjeunna menjadi kokoco kitu nya. Pokoknya dia teh Mumpun mau dia. aduh janten kieu meureun tanpa izin ti Pak RW abdi teh ngahaja bade nepangan paguron Pencaksilat Putra Sunda. Mohon. Gitu ta Pak RW maksud tujuan simkuring teh. Mohon atuh haturna pisan. Nanging gitu hapunten pisan Paku. Paku. Sini jaba mau di. Amin. 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 Peperihun beureunya mudah-mudahan meten cita-cita sareng hajat anjeunna bila bade mitandang mimah tandangnya ka payuna janten. Amin. Karena teh susah Pak interwarga Eta mun disameta ngadoakeun mah. Sudah we doa ieu nya teh cing mustajab. Amin. Tah kitu Pak RW Paku. Kerang Abdul, kerang Abdul. Atuh. Santai Pak RW. Ditampi Ibu RW atuh aduh ieu sareng nu geus supaya jalan. Meuni Naon atuh teh naonan aduh. Yos. Bu RW tuh nuhun. Bu RW nuhun ku kasehatan. Langsung teh muji ka batu. Alhamdulillah. Bismillah. Aduh lumayan. Bu RW Samput. sampai sana. Nah, ya terus lalu. sekarang pada ayah tamu atau Yo. Mohon biasana di gue masa yo. Mau deh. Hah? Naon? Ya mana juga gara jeung mata. Cing kalau bergabung beberak urang teh kan teu terang wastana Pak RW teh saha. Tiba-tiba RW, Pak RW, ada Pak RW teh wastana teh kudu apa? Bade kasih anu, memang bade Pak RW. Pan Pak RW seueur Pak gitu nya. Jadi ke rumah oli mah pantrang, mereka naroskeun nami aslinya. Pantrang meuning kudu dinya. Mumpun. Meuning kudu dinya taroskeun. Mun nama RW mana tah mah. Eta kitu Pak RW hapunten kitu nya bilih papanna di Pasabangan sareng abdi. Oh itu Pak RW saha? Aduh anu teu itu mah kitu nya. Abdi makan santa teh nya. Kitu arep Pak Inten. Mang ngan disebatkeun beunteun ku mau dia mah ku tapi ku teh janten. Oh. Jadi jangan apa ku pas. Pak RW teh saja dengan apa itu? Abdi mah kerja dengan Pak Rudajat. Pak kada ieu mah di landehan mah Asep Rudajat kan. Kan Asep Rudajat. Asa cocok. Ngaran teh nuhun. Aduh, abdi asa nurung cupu deh. Hah, Sareng ibu cocoknya di. upami dina preman pensiun mah asa ningali yang Edo. Edoh teh ya. Kita jenengan asli saha? Cici. Sarini. Aduh punten. Ibu herga abdi mah saporo yo. Saporo yang dua punten aduh betul itu atur bibirna abdi mah. Kitu nya mau dina alhamdulillah orang tiasa sowan silaturahmi. Aduh, harus bina Pak RW mung hapunten Pak RW. Abdi kali Mang Odi, bobi bilih panginten di neraraga silaturahmi Pak RW. Naon mah saurna teh panginten ngaruntakeun apa megatkeun kagiatan Pak RW kitu nya. Ngawagel. Tesalias. Hapunten sakali Pak RW. Widi nuhun-nuhun diajab sang Pak RW. Muhun, tapi kalau Bapak buron. Mangga. Urang RW yo. Panjang lebar nama panginten ngawangkong sesonoan urang kitu nya jeung Mang Odi kitu nya. Urang paguron Putra Sunda. Urang ngabahas naon anu sakirana panginten katohyana. Iya, benar. Pemeriksaan tempatnya ku Pak RW yang aya paguron di tempat panginten sakuma urang ilahara ngabantos kumaha kena panginten urang bahas saya Ya, mohon mangga. Ya, mangga. Ibu sambil Ibu RW yo.
Alhamdulillah amin. Kurang pamit atuh. Mangga atuh kedap. Ya. Saya kirang sono nangi panmu abdi masuk pada sareng gogok lah. Mun. Mangga. Iya, mangga. Itu Sarang kapal. bawa tuh. Abi mah teh beres di lebar. Oh siap. Nuhun buku. Bibir. Hayang mengot. Mana? Pak RW. Kedap. Ai Pak Asep. Aku Asep. Aku Asep. Alhamdulillah. Ya bareng di payun RW mah. Jantan pupuh makan kita. Aduh. Yo, alhamdulillah. Ibu RW nuhun pisan Mangga, Pak coba, saya coba. Ibu RW. Sehat Ibu RW-nya. Ya, hatur nuhun abdi nyarangan Pak RW. Semua teka langsung. Iya, paguran teh Bang Odi, punten. Alhamdulillah. Proses letak dia, mari kita aduh, seur ya karena seur Benahan Pak RW. benaheun gitu. Hayang make atuh Masyarakat anu masih keneh anom Kang Asep Pak sanes kanten pasti maparian support kabarudak anu aya latihan di paguron Pencaksilat Putra Sunda supaya semangat fokus panceg pageuh pikeun ngalestarikeun seni jeung budaya. Nya tadi dina bidang Pencaksilat. Pada intinya mah meureun urang teh kudu ngamumule tradisi Budaya. sama napikeun Pancasila teh dia nyemurinya. Iya, resep. Ya kayak iya kan ISIS Bina. Iya, Alia Isna kenapa tidak gabung? Pan sudah marangan heula mah Godi ya. Terima kasih ya. Wilujeng gabung, wilujeng latihan gelisnya. Oke nuhun kupang jajapna, kupang anterna hidup duaan. Oke akhirnya Mang Odi disarangan ku Pak RW dugi ka salah siji tempat nyata paguron Pencaksilat Putra Sunda. Tuh Pak Guru. Wah, luar biasa. Perguruan Pencaksilat Putra Sunda. Keren ya. Nah itu teh ku lapak dua kaki palinnya. Mudah-mudahan tahun 2025 gaduh kapilgen anu meureun moal cekasana mah iranya lira itu tak kahoyong mah yang aya bantosan di pemerhati paintenya khususnya painten ti IPSI di mana mudah-mudahan ini boleh asa anu Amin. Margi Pak Santa bagi Pak RW aya perbentenan antawis ke PSI sareng IPSI. IPSI mah jangkauanan lebih jauh, lebih luas sampai ke pusat. Beda. Nah, lumatak asa nang gitu asa bingah reueus barudak nyupri pangarti neangan pangabisa nyukcuk ilmu dina bidang bela diri Pencaksilat masuk kan di IPSI anu diunaungi ku IPSI keren ya wo salah pilih Pak RW yo ku IPSI iya tah eta kaluwihanana teh luar biasa subhanallah itu kegiatan cukup lah obrolan orang kantun Pak RW di ditu engke ngan beli bari aya kegiatan anu orang sekaneun dan kemana diperjogikeun teh meureun kang narasumber we sareng papurusan ieu beli aya kayak tanah. Oke. Ya, siap. Cakap da ieu.